bari curhat kesel ka corona nu nyieun dompet aing sekarang waduh gawat repot ieu urusana jalan aing kapegat gara-gara si corona sok hayana pewujudna hanya ka henteu bisa sagede kumaha rupana sampai ngoyageun negara di mana aya aing mah salut jasa virus ieu bisa ngaleuwihan elmuna jawara hampuranya hampura lain ngaleleuwihkeun aing saukur nyanyi ya sakedar ngabangbatkeun hate nu masih keresep mun jadi ahokeun asa hate masih ngaganjel terpantes teu parigel ulah sok serius teuing ieu zamanna corona leuwih sadis ti formalin ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana. Aduh karesel jadi serba salah unggal poe ngaringkel mundar mandir di imah lantaran gawe malah diliburkeun geus kieu mah harese nu diandalkeun manya kudu ngajual pakaya emang bener ieu mah gara-gara sia virus corona kumaha rupana kunaon sia nyiksa sagalana aing kos kieu gara-gara sia 14 poe teu bisa ka mana kudu kumaha mana loba bayar ieu itu nyieun pikiranna kasiksa sumpah ya aing kasiksa bebas di imah tapi asa di penjara keluar kumaha teu kaluar kumaha sia mah moal nyaho eta urusan rumah tangga ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana ieu mah nganyang sarakeun di imah gawe diliburkeun kulantaran cenah virus corona wayahna ulah waka ka mana. Apa dek? Keluar ya. Nggak nyambung. Virus corona.